Bismillahirrahmanirrahim wa nafa'ani bi ulumihim fi daraini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma harizni min dhulumatil wahmi wa akrimni bi nuril fahmi waftah li bi ma'rifatil ilmi wa sini abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ku pasal sawiji. Mugolado tu utawi najis mugolado tagase najis kang den bangetaken hukumane iku tathuru bisa dadi suci ya najis mugolado bisa migo salatin kalawan pitu pira-pira wasuhan ba'da izalati ainiha in dalam sausai ngilangkeun aina ye najis mugolado ihdahunna utawi salah sahiji nesab ego salah iku bitorobin kalawan nganggo lebu. Faslun naltos ieu pasal sahiji al mughaladatu ari najis mughalado tegasna najis anu dibangetkeun hukumana. Tathuru eta bisa jadi suci ieu najis mughalado teh bisa migo salatin ku 7 pirang-pirang wasuhan. Ba'da izalati ainiha dina saatos ngilangkeun najis mughalado idahunna ari salah sahijina 7 sapirang-pirang wasuhan teh biturobin eta kalawan nganggo lebu. Tegasna ari ngabersihan najis mughalado teh nyaeta kudu ku 7 kumbahan dina sabana ngalengitkeun aena najis mughalado jeung kudu make taneuh dina salah sahijina anu 7 teh. Wal mukhafafatu lan utawi najis mukhafafah tegese najis kang den entengaken hukumane iku tathuru bisa dadi suci ieu najis mukhafafah iku birasil ma'i kalawan nyarati banyu alaiha ing atase najis mukhafafah ma'al ghalabati sarta ngalindih wa izalati ainiha lan ngilangkeun aine najis mukhafafah. Wal mukhafafatu sareng ari najis mukhafafah tegasna najis anu dientengkeun hukumanna tathuru eta bisa jadi suci najis mukhafafah teh birasil ma'i eta kalawan nyarati cai alaiha kana najis mukhafafah ma'al ghalabati sarta ngalindih wa izalati ainiha sareng ngilangkeun aina najis mukhafafah. Tegasna sucina najis mukhafafah mah cukup ku dibanyur ku cai anu suci tur nyucikeun sarta ngelehkeun kana rupana najis jeung ngilangkeun kana aena najis mukhafafah. Wal mutawasitatu lan utawi najis mutawasitoh tegese najis kang nengah-nengah hukumane ikutan qasimu narima kabagi ye najis mutawasito ala kismaini ngatasé rong duman ainiatin sawijin najis ainiyah wa hukmiyatin lan najis hukmiyah. Wal mutawasitatu sareng ari najis mutawasitoh tegasna najis anu nengah-nengah hukumana tan qasimu eta narima kabagi ye najis mutawasitoh ala kismaini kana 2 bagian ainiatin kahiji najis ainiyah wa hukmiyatin sareng kadua najis hukmiyah. Tegasna najis mutawasitoh mah dibagi kana 2 bagian hiji najis ainiyah 2 najis hukmiyah. Al ainiyatu utawi najis ainiyah iku alatilah kang iku tetep kedua lati launun utawi warna warihun lan amba wa ta'mun lan rasa fala buddha maka ora kawasa ora iku maujud min izalati launiha saking ngilangkeun warnane najis ainiyah warihiha lan ambane najis
ainiyah wa ta'miha lan rasane najis ainiyah. Al ainiyatu ari najis ainiyah allati laha eta anu eta tetep kana najis ainiyah launun ari warna warihun sareng amba wa ta'mun sareng rasa pala buddha mangka hante kawasa hante eta bukti min izalati launiha tina ngilangkeun warnana najis ainiyah wariha sareng ambeuna najis ainiyah wa ta'miha sareng rasana najis ainiyah. Tegasna naha kumaha ari ngaran najis ainiyah nyaeta najis anu aya rupana naha hejo atawa koneng jeung ambeuna jeung aya rasa eta najis ainiyah ngaranna jeung henteu meunang henteu kudu leungitkeun rupana ambeuna jeung rasana eta najis ainiyah ngaranna. Wal hukmiyatu lan utawi najis hukmiyah iku allatil launa kang ora nono warna wala rihalan ora nono amba wala ta'malan ora nono rasa yak pika nyukupi ing siro opo jariul mai marakakeun banyu alaiha ing atase najis hukmiyah. Wal hukmiyatu sareng ari najis hukmiyah allati launa eta tetep ka anu henteu aya warnaan wala riha sareng henteu aya ambean wala toma sareng henteu aya rasaan yak pika eta nyukupkeun ka anjeun naon jariul mai maraakeun cai alaiha ngabanyur cai alaiha kana najis hukmiyah. Tegasna naha naon ari ngaran najis hukmiyah nyaeta najis anu henteu aya rupana henteu aya ambeuna henteu aya rasana marsihanana cukup ku dibanyur ku cai eta najis hukmiyah ngaranna. Wallahu a'lam bisawab.